Awewe lamun geus keheul ka salaki, teu kumaha teu di mana. Sok teu bisa nyirikeun, teu bisa nempatkeun. Rek aya tamu rek eueuh eta biwir teu kakontrol. Nya, mun loba jalma jamedud ka hareup saeutik. Giliran eueuh jalma ngacaprak leudik. Heueuh ai gegerohna mah teu eureun. Awewe najan ambek marah ka salaki, gegerohna mah teu eureun. Nyeuseuhna teu eureun pakuwu. Ngepel atjan teu ngan deuleukeun bibirna pasti kieu yeuh. Ngaku eha. Jadi ai rangda teh rupa-rupa. Aya rangda Mahmud Abbas. Terang pakuwu. Terang. Ya pakuwu bisa ngomong tak? Ai rangda Mahmud Abbas teh mamah muda baru anak satu. Aya deui rangda KTP pakuwu. Terang pakuwu. Kolot tapi pulen. Aya deui ruhai pakuwu. Da eta mah. Pakuwu giri laya tos uningaeun. Da kamari tos hotam. Jadi teu kantos ningali paririmbon deui pakuwu giri laya mah. Uningaeun kumaha nu ruhai teh. 30 tahun kahandap meujeuhna cametrok. Aya deui eta teh rangda teh Hitachi. Hideung tapi cihuy. Ketika aya jalma pasea kumaha ceuk Pak Haji Roma Irama, kama qala Roma Irama. Dadang padadang 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 padadang. Aya Mang Dadang. Dadang padadang 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 padadang. Bantuan Pak. Stop pertengkaran, stop perbincangan. Bantuan moal. Bantuan moal. Siap, 1 2 3. Pertengkaran, permusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wassalah wa ala alihi wa ashabihil mujahidina linailis sa'adati wan najah. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu sholihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, Syekhunal Mukarram, sesepuh pondok pesantren anu aya di ieu wewengkon, pangersa akang atanapi katelah ku abdi panginten pangersa Bapak Kiai Engkos miwah kulawargi jembarna, muga-muga ieu pasantren kamanfaatan ilmuna kontinuitas dugi ka poe kiamah sehingga janten solusi di tengah masyarakat, solusi kangge dunia pendidikan generasi umat Islam, barokah ilmuna, barokah umurna, barokah turunanana. Oge hiji deui guru pribados pangersa Bapak Kiai Sobirin, mantena mangrupikeun senior abdi di Bayasari menuju abdi lebet anjeunna tos ngawuruk. Begituna salam ta'zim pribados, muga-muga sehat mewah kulawargi. Oge guru-guru pribados anu teu tiasa disebat hiji-hijina, muga-muga jembar manah milik rezekina. Ais pangambi papayung lembur pangersa Bapak Kuwu Desa Cinyasag, miwah reng-rengan pangersa Bapak Kuwu Giri Laya anu janten panglayar wasilah abdi tiasa nganjang ka dieu sabaraha waktos kapangker aya nelepon abdi kaget ngondang deui saur pribados rek hajat deui kitu. Ternyata kanggo di Cirikip saurna tah nguping Cirikip abdi emut kapun guru kapak kiai atanapi ka akang. Mudah-mudahan saur abdi teh tiasa tepang, alhamdulillah bikudratillah tiasa tepang. Oge pangersa Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana anu hempak merbayaksa. Moga-moga nu kumpul nu sumping ngariung dina wengi ieu sadayana dihampura dosana. Kalayan urang tiasa dipaparinan jembar manah milik rizkina. Dina ladang barokah eta aya nasib sareng nisab jarah katana suci. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya jamaah pakuwu hempak merbayaksa nu sepuhna aya nu anomna aya nini-nini aya parawan jajaka Rangda, aya Rangda, iya pakuwu Cinyasag nu mana ya? Geus pasti geus moal berek deui nu ngaran kuwu mah pasti kumisna teh sok nyiripit. Gitu. Eta ciri nu mandiri. Eta nu pikaserap ge eta. Jadi pakuwu jadi aya Rangda teh rupa-rupa. Aya Rangda Mahmud Abbas terang pakuwu. Terang, ya kubu bisa ngomong tak? Ai Rangda Mahmud Abbas teh, mamah muda baru anak satu. Aya deui Rangda KTP pakuwu, terang pakuwu. Kolot tapi pulen. Aya deui Ruhai pakuwu. Tak eta mah. Pakuwu Giri Laya terus uningan, da kamari tos hotam. Jadi tekantos ningali paririmbon deui pakuwu Giri Laya mah. Uningan kumaha nu Ruhai teh 30 tahun kahandap meujina cametrok. Aya deui eta teh Rangda teh Hitachi. Hideung tapi cihuy. Tah bisi pakuwu rek sarayak suruyuk neangan Rangda. Atuh hade bae nu kitu ge pakuwu.
asal ulah anu tos hiba, tos hideung bau. Muga-muga ieu desa dipimpin ku pangarsa aya dina kabarokahan. Lantaran umatna masyarakat anu taat ka Allah. Antawis Pakuwu sareng MUI berkesinambungan, sinergis bekerja sama dalam rangka menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama melangkah dalam kebersamaan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus teristimewa kulawargi Jembar almarhum Bapak Sudana, muga-muga Allah ngahapunten dosana, ngajadikeun setiap kasayan anu janten putra putrina pahala anu berlimpah, ngocor pahala ka mantena. Pangarsa Ibu Edah Jubaidah, mudah-mudahan sehat wal afiat sapapaosna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anu sangat berbahagia Ananda Dede Riki Redianto oge Mega Dwi Puspita. Alhamdulillah para sepuh sadayana dina kesempatan ayeuna eueuh deui anu paling bagja paling bahagia nyaeta kedua mempelai. Sok sanaos ieu teh parantos sababaraha dinten kapengker margi akadna teh saurna kaping 24 ayeuna tos kaping 28. Jadi meujeuna geus panginten umur 4 poe mamereunnya geus kaburu meureun ngabobok cengcelengan gitu. Matak moal nanya geus nepi ka mana lalakon da geus apal gitu. Wal sakitu pribados ngiring bingah ngiring ngadoakeun tina kebahagiaan ieu. Kumaha karaosna Dede raos hanjakal teu di baheulanya. Ari nikah mah rek teu raos kumaha. Pernah abdi naros ka bapak-bapak, Pak. Tuh matak aing mah teu hayang nanya ka lalaki mah. Bu. Tuh ruhai ibu-ibu mah. Pak. Pedah we dicarekan. Kade Pak, ulah macam-macam ieu Pakuwu. Lantaran urang ieu diriung dikepung ku bikang. Ai rek kumaha coba penting ieu. Ditukangeun urang ieu bikang malulu. Ulah komo gelut urang jeung bikang penting ieu. Kiih we kabehan palid pan urang kabeh ieu. Mantak yuk. Naros ka urang dieu pernah Pakuwu salat berjamaah ka masjid di Papag. Non ibu kuwu gitu. Pan abi naros ka Pakuwu. Bapak setiap bapak angkat ke masjid aya nu mapag di kongkorongan kembang mangle tuluy dipapag ku tim tagoni papak tung tung dung 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 tumpak ping ping ngededetkeun tumpak ping ping ngededetkeun tumpak ping ping ngededetkeun aya atawa cek pemuda urang di teh begitu datang Pakuwu ka mana ka masjid marhaban marhaban ya nurul aini aya. Begitu datang Pakuwu Girilaya, maraban hayam kujukut, maraban embe kujukut, maraban bebek kututut, maraban ibu kukan. Kukantong. Da nu mapag reka masjid teh tapi rek kawin. Kang Dede emut keneh rek kawin. Emut keneh nuju Sumping ka Bandung emut keneh. Kakarake datang rombongan geus haliwu kapan eta panitia. Begitu turun nya barang panganten jut turun. Kumaha panitia riweuh ngajejer tim penerimaan. Naon sebabna? Sebab poe eta poe kabagjaan. Laras teu? Begitu datang semua mata tertuju padamu. Semua hati semuanya memperhatikanmu dan semuanya menantikan kedatanganmu. Rek teu bagja kumaha. Tapi Kang Dede jeung saha? Jeung Mega hoyong langkung bagja. Hoyong langkung bagja. Sakieu ge geus karasa bagja.
sakieu ge geus karasa munel, sakieu oge geus karasa sugema, tapi Allah memparinan pesan. Ada pesan penting dalam Al-Quran. Surah Ar-Rum ayat 20 hiji. Lamun kabahagiaan nu karasa ayeuna hayang nepi sampai abadi. Sehingga kalian berdua bergandengan tangan hingga sampai ke hadapan Allah dan mendapatkan ridhonya. Ada rumus-rumus penting dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu semuanya disebut ayat. Bu, tunduh, cangkel, kesel, sing siremen, ibu atuh boga rasaan. Al-Quran itu isinya disebut ayat. Ya Bu ya. Bahkan bahasa ayat dina Al-Quran disebut 64 kali. Benar? Atuh eueuh apal-apal eta mulang ti dieu teh. Kecap ayat itu dina Al-Quran disebut 64 kali. Dan semuanya ketika bahasana ayat. Bahkan dina surah Ar-Rum ieu bentukna jamak. Wa min ayatihi. Kenapa? Karena setiap manusia berinteraksi dengan Al-Quran, dengan ayat, maka itu dia dalam kondisi, dalam keadaan lebih dekat dengan Allah. Numawi keur dede ejeng mega lamun hoyong sakinah atanapi hoyong samara. Naon samara teh? Sakinah, mawadah, warohmah. Lamun hoyong kenging samara, maka tugas nu kahiji adalah deketan Allah. Naon cenah? Tugas nu kahiji deketan Allah melalui naon? Melalui tanda anu geus ku Allah dipaparinkeun. Sebab tanda eta teh adalah alamat supaya urang nepi kanu dituju. Abdi bade sumping ka dieu nanyakeun heula alamatna ka Pakuwu. Girilaya, Pakuwunya, Pakuwu, Masya Allah, udud baik itu tadi. Pakuwu, iya palih mana lokasina, abdi standby, palih mana, naon alamatna, pokona mah, lirena di rumah makan Kayung Yun. Nanti teh, Kayung Yun, ternyata warung eta teh pernah kasinggahan ku abdi, wangkit bade zarah ka Cirebon, sareng Pak Kiai Haji Ridwan. Ternyata diselak-selak dulur nah hanya horeng. Oh. Gitu mah aing rekan nyawa engke. Jual bae gratis gitu. Bu, saur Pakuwu pokona mah cirina rumah sakit, rumah makan Kayung Yun. Ti dinya mah caket. Tos caket perapatan di dinya mah. Maka semakin orang mengenal alamat semakin cepat dia sampai ke tujuan. Betul? Kang Dede hoyong tentrem. Hoyong tenang. Hoyong cai herang. Nuhun pangarsa. Mohon. Mohon. Nuhun. Pakuwu. Padahal mah ini ada dua. Herang. Nu herang imai. Cek urang mah sarua-sarua keneh mah loba-loba teuing nya. Emang banget aing katempona juga cupang gitu. Anu mawe ieu mah kuring marek meres sumanget we ka Mang Dede ejeng Ce Mega. Sumawona ka Ce Edah Jubaedah. Nu mana Ibu Edahna ieu? Oh mohon. Lain kurangna sok paur lamun nu hajat teu katempo. Aing nunggus-nunggus lamun nu hajat teu kadeuleu sok hase balik. Arek saha aing sasalaman engke. Ieu mah khusus kanggo Ibu Edah. Anu geus ngetrukeun pangaboga, ngetrukeun emutan, ngetrukeun tanaga. Keur kebagjaan budakna moal aya kolot anu itung-itungan, eueuh kolot anu nyaah keur kebagjaan anak. Andai kata eta kudu ditukerkeun jeung nyawa dibikeun kolot mah. Leres teu?
Mantak ieu Kang Dede kudu ngemutan kana pengorbanan kolot. Atuh pakuwu boh tatangga boh baraya bisi berang tadi nepi ka ayeuna ngobrol jeung Ibu Edah teu pati nyambung. Hampura sebab Ibu Edah teh keur seueur emutan. Erek teu loba emutan kumaha pan ieu sonsin sembayareun. Encan ieu tenda sakitu ublug ablag ti dieu ani hamana nyuna. Matak ima kuring mah pakuwu moal rek ngaji sebab utos aya akang di dieu mah geus teu butuheun ka urang luar. Cukup ku akang di dieu insyaallah masagi urang dieu. Asal urang dieu na boga rasa jeung rumasa butuh kana cahaya Allah. Butuh kana naon ilmu pengetahuan agama. Cukup ku akang ogenan. Adapun abdi peuting ayeuna nganjang ka dieu hiji silaturahmi, nu kaduana milu bunga, nu katiluna pedah diulem. Wajib datang di ulamanya. Mantak imarek ngabubungah panganten bae jeung ceedah komo nu keur galau. Gitu hampura moal rek ngaji pangarsa moal ieu mah. Da geus aya akang sareng Pak Kiai Sobirin. Ki kuring tadi geus ngobrol ka akang, Kang abi moal ngaji rek nyanyi bae kuring mah. Sok lah diizinan cenah kitu. Nah, mantak bisu urang dia aya pertanyaan, ieu teh ngaji tapi acenah bari nyanyi. Ulah ka kuring ambekna tu ka Kiai engkos. Dina kitab Al-Barajanji ceedah sok diaos panginten ku Ibu Haji oge. Sumawana ai sasih Maulid, ai sasih Rajab. Landung sabulan diaos ku urang dieu. Salatullahi malahat kawakib. Lamun urang hoyong ngarasakeun kabagjaan dina rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 20 hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada 3 poin penting keur bekal rumah tangga supaya bagja. Hiji, sakinah. Naon ai sakinah? Ai sakinah teh kebahagiaan anu menentramkan. Kabagjaan anu nganterkeun hate tentrem, teu aya beban, teu aya noda sehingga rumah tangga nu dijalankeun teh tentrem. Akibat tina katentreman hate beuki deukeut diri urang jeung Allah. Atuh lamun rumah tangga urang kalah kajauh ka Allah, meureun aya lengkah anu salah dina rumah tangga urang nepi ka urang jauh jeung Allah, nepi ka hate teu daekeun tentrem. Bo jalma bagja rumah tangga teh disebut hiji karena dia memiliki sakinah. Nu kadua mawaddah. Naon mawaddah teh? Kebahagiaan, rasa cinta yang didasari oleh kecukupan materi. Sehingga dalam memutar roda kehidupan di rumah tangga ditopang ku materi anu cukup. Cukup teh lain melimpah ruah tapi cukup di dieu karasa barokahna. Lain lubak libu kebon lobak teu kalebok. Tapi didinya cukup teh adalah mahi keur manehna ibadah ka Allah. Sehingga ku mawaddah eta rumah tanggana 2 kali kebahagiaan. Hiji
tentrem. Nu kadua nyedek dina hulu angen cinta anu ngadeketkeun ka Allah Subhanahu. Ibu cinta ka salaki. Ne aya centin aya. Ce anah aya anah. Muriang ce anah. Sing cager ce. Keur husum hajat nu kieu mah ulah nu paeh. Riuh atuh RW rek kumaha. Ngurus nu hajat ge ieu can anggos. Cireni aya cireni. Si Desi saya Desi aya. Iis aya si Iis. Ayahnya. Bo. Cinta ka salaki? Engkau cinta kepada suamimu karena hartanya atau karena ketampanannya? Kalau kau cinta kepada suamimu, wahai Mega, kau cinta kepada suamimu karena ketampanannya, tingali gerang ngalieu ka dieu ka hareup. Tuh loba aki-aki. Aki-aki sote ayeuna. Baheula mah Gusti eta teh. 11 12 jeung Ricky Rikanon. Ricky Ricardo heueuh. 11 12 eta jeung Anjasmara mah. Itu matak caroge hidap ogenan, gagah ayeuna, gagah. Munasabah cinta, cinta. Tapi cinta yang akan mengantarkan kepada Allah adalah lillahi ta'ala. Pancek Rasul ogenan, man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatallah. Saha jalma anu nikah kawin karena Allah jeung saha jalma anu ngawinkeun nikahkeun putrana putrina karena Allah, maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah. Hoyong menang pertolongan Allah. Asli, maka tanamkan dalam hati lillahi ta'ala. Nukatilu nyaeta rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang yang dalam dari hati yang mengantarkan keduanya lebih taat kepada Allah. Sabab rumah tangga lamun dijalankeun ku jalma anu teu saimbang, salakina taat awena bangkawarah, capek rumah tangga kawas kitu teh. Atawa sabalikna pamajikanana solehah, salakina anu naon? Anu ngabeleuwing. Batur mah Jumatan si eta mah ngusup. Aya tukang ngusup di dia. Hampura ieu mah katukang ngusup. Batur mah salat Jumat si eta mah heueuh kalah wukuf di balong. Tapi sanajan kitu urang ulah sok goreng hate ka tukang ngusap. Pedah urang balik sholat tuluy si eta nyeungceul di bolong teu nepi ka cek hate urang tuh ahli neraka tah si eta tah. Wah, bisa jadi kondisi berbalik. Si itu nu tukang ngeusup husnul khotimah, akang nu tukang sholat tapi goreng hate suul. Lain kitu, lain kudu goreng hate jalma mah tapi amar ma'ruf nahi kartos. Jadi ulah nepi ka daek akang, pedah akang daek nepi ka ngahukuman. Nepi ka embung bergaul jeung si eta gara-gara si eta tukang. Ulah salah lamun urang dieu rek diajar sabar justru ka tukang. Naha, gerak sidik kamar ge ngeusup teu meunang, dia teh isuk nang indit deui ngeusup. Berarti ka naon? Sabar. Eta ngajajantreng sajam di dinya bari jeung eueuh nu metot-metot. Daripada aral kalaka kecandeluk we meakeun rokok. Naon nu kitu ngaranna? Sabar. Daripada aral kalah ngomong jeung lauk kamarana atuh lauk sia geuning eueuh ka dari ieu. Sok burumpung aing ka dieu. Tuh matak teteh boga salah kitu ka ngeusup kudu syukuran keneh wae.
Salaki batur mate, salaki batur boro-boro jeung lauk jeung tatangga gitu ngomong. Salaki teteh mah alhamdulillah ulah komo jeung tatangga jeung jalma jeung lauk ge. Tah eta. Mata ulah sok suudzon. Teu. Ketiga komponen ini disingkat jadi samara. Naon cenah? Aya nu nyebutkeun samawa, aya nu nyebutkeun samara. Hoyong kenging samara, maka cek Allah sakinah itu adalah milikku. Mawaddah itu adalah kepunyaanku dan rahmah itu adalah sifatku, Rahman Rahimna Allah. Lamun hoyong samara deketan Allah. Mendekatlah kepadaku melalui tanda yang aku tinggalkan lewat hamba kami yang terpilih Al-Mustafa Sayyiduna Muhammad. Mendekatlah kepada kami dengan apa? Dengan pusaka yang telah kami tinggalkan kepada Rasul pilihan kami. Yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka lamun urang ayeuna hoyong ningkatkeun keimanan, hoyong ningkatkeun kualitas kehambaan urang, berinteraksilah dengan ayat-ayat Allah. Bu, ibu, sebab rumah tangga lamun dijalankeun cek abdi tadi, lamun rumah tangga dijalankeun ku jalma anu hatena teu eling ka Allah, lamun rumah tangga dijalankeun ku jalma anu teu taat ka Allah, capek. Boro-boro sakinah, nu aya rungsing. Teu kaop mendak naon. Teu kaop mendak masalah, teu kaop mendak nu aneh, jadi ungkilan. Awewe ieu atuh pakuwu. Lamun nyampak salaki salah, maka seolah-olah nu ngaran lalaki teh teu pernah nyieun kahadean. Salah wae di matanya. Lamun awewe nu salaki salah, jigana teh lalaki can pernah nyieun kahadean. Gitu. Bo? Bener tak? Istighfar atau cek? Jeung eta ngaku laras cenanya. Nah emang iya. Maka seorang suami haruslah sabar menghadapi ujian sebagai seorang suami. Suami menghadapi seorang istri harus sabar. Naon sebabna? Sebab kaum wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sementara tulang rusuk itu bentuknya bengkok. Jadi lamun dede rek ngalalempeng neng mega, ulah sekaligus balik tak kudu lalaunan. Numantak bicara masalah wanita awewe bikang, ulah komo teu dinasehatan. Dinasehatan ge angger bae bengkok. Makana ulah eureun-eureun nganasehatan jeung eueuh deui nu aya di awewe nu pang bengkok-bengkokna naon? Ieu. Naon? Biwir. Ulah komo batur salakina ge daek diomongkeun. Teu kagok di-upload dina pacebook. Boga masalah ece, boga karungsing karunyem. Aya perkara nu teu kaharti dina rumah tangga, lain di-upload sateh. Kamanakeun? Bawa ka luhur sajadah. Lain di kana media sosial keun kabaca ku batur wirang heueuh. Solusi eueuh, nu hewa ka ece puas. Atoh batur teh. Nu resep ka ece ngan ukur baruk teh. Horeng kantun we hajat teh 3 poe 3. Meni nanggap segala rupa. Deng teuing horeng nama jero-jero nama. Hileud peuteuy. Daek dedi, daek dedek disebut panganten hileud peuteuy. Nah. Punnya mega gitu. Lamun aya permasalahan salah kita ke arti kade jaga. Naon cenah? Jaga. Pak Kuwo. Awewe lamun geus keheul ka salaki, teu kumaha teu di mana. Sok teu bisa nyirikeun.
teu bisa nempatkeun. Rek aya tamu rek eueuh eta biwir teu kakontrol. Nya, mun loba jalma jamedud ka hareup saeutik. Giliran eueuh jalma ngacaprak leudig. Heueuh ai gegerohna mah teu eureun. Awewe najan ambek marah ka salaki, gegerohna mah teu eureun. Nyeuseuhna teu eureun paku. Ngepel atjan teu ngan deuleukeun bibirna pasti kieu yeuh. Ngaku aya ce lamun kalakuan orang kawas gitu, oh kita semakin jauh dari tanda-tanda dari Allah. Berarti interaksi orang jeung tanda-tanda kebesaran Allah masih keneh jauh. Maka lamun hayang caang, terang benerang hate supaya teu poek tah, maka deketan Allah supaya caang. Semakin kita tahu dengan alamat, semakin kita tahu dengan tanda-tanda yang Allah tinggalkan, Allah jelaskan, maka semakin cepat kita akan sampai ke tujuan. Dan siapapun di sini yang berumah tangga, jangankan dedek yang baru seumur jagong, tuh aki-aki, nini-nini, teh geus nepi teh encan kana naon? Kana tujuan. Naon si tujuan rumah tangga teh? Mencari ridho, sampai kepada ridho Allah. Rumah tangga adalah perjalanan dimensi keimanan, dimensi ketakwaan untuk sampai kepada Allah dengan berbekal suami dan istri. Jangan pernah engkau keduanya menuntut tentang kesempurnaan. Kenapa? Karena dedek pun dibesarkan di Panawangan, Mega pun dibesarkan di Bandung. Otomatis ada dua perbedaan budaya dan sikap dan pola didik. Maka tentu keduanya akan memiliki kekurangan. Nah, jenazah. Melalui pendekatan, melalui ayat-ayat Allah, maka keduanya akan menemukan titik temu. Jangan pernah permasalahkan tentang perbedaan, tetapi mari samakan persepsi tentang tujuan ini adalah mencari ridha Allah. Bagaimana kita mendekati Allah? Bentangkan sajadah. Nanti malam, Kang Dedek, ajak istrimu sholat. Engkau di depan, istrimu di belakang. Ketika Neng Mega melihat suaminya mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka Neng Mega pasti dalam hatinya akan merasakan kebahagiaan yang sulit digambarkan. Sampai-sampai dia berkata, kaya nelangka wong sejagat buana, bagus rupa ayu kaya satria Arjuna, ho, cuma pacare kula. Kumaha ceung Neng Mega? Ho, nah, kumaha nade. Ho, jungjunan. Oh, tak, barang arek mah. Sok, ulah sorangan da teungeuna, sorangan mah. Sok. Lamun ceuk kuring, ho jungjunan langka-langka arek. Arek moal. Sok ceuk milu, bisa setruk ceuk milu sok. Ho jungjunan arek moal. Uru milu haram jadi. Ih, aing. Ho jungjunan arek moal. Mana arek moal. Sok bro. Iya ongko ku cicing bayam nyawer naon atuh. Ih. Dah lah batur malangka-langka mah ada suuk dah lah. La ilaha illallah ari kubu bicarekeun aing mah. Heeh, teraskeun ketang paku teraskeun. Sok. Oh dari paku mah saeureut mah. Kalau ada makanan di meja, di sini tidak ada.
Teruskan Pak Kuwu mohon. Oh iraha deui aing nyarekan kuwu sok. Geus dihandap teh wani aing sarua ih. Pokona mah ieu mah ka Akang sareng Kakang Kang Sobirin, ka Akang sareng Kakang Ustad Sobirin anterkeun nepi ka parapatan. Aing bisa dihadang ku kuwu engke ih. Arek moal ce. Sok cing euceuh heula Bapak repeh. Ho junjunan sing jadi idaman. Itu jelema teh harirup henteu. Ayeuna bagian bapak-bapakeun. Ho junjunan alus sing jadi idaman. Aduh si Abah bener. Padahal rek nyot udud si Abah. Tapi ka dicopok dia langka-langka. Bener Abah hebat Abah. Tah eta boga kahayang semangat berartikeun we Bah. Nah ngaji teh kikituanan nu penting mere betah ka batur Bah. Betul. Ulah masih dikeun langka-langka nah heulaanan. Bo. Ibu engkau akan merasakan getaran kebahagiaan dimensi ilahiyah. Non sebabna bisa duduk taat bersama seorang suami pasti aya tersirat dina hatena hoyong nepi ka Allah jeung salaki. Palebah ieu mah euceul mah Allahu Akbar. Begitu assalamualaikum salaki keur ngarengkol. Ditempo salaki. Ditempo anak ditempo mitoha sarua da geus eueuh huntuan apem. Sok euceuk salat sorangan aya kitu kanaonan. Kemeriahan eueuh tapi lamun milu jeung salaki panghareupna awewe pamajikan pangtukangna anak gigireunana Masya Allah Pak Kuwu angin surga lebih nikmat daripada sukro dan suuk. Leres tuh Pak. Pak. Hiji reki tadi lah. Korban dah. Korban suuk. Allah karim. Jadi Kang Dede lamun hayang katentraman, sakinah, mawaddah, warahmah, dekati Allah, ajak istrimu. Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, baik itu tentang sifat kekurangan istrimu atau sifat kekurangan suamimu, jangan engkau mengeluh lewat media sosial, tapi mengeluhlah di atas sajadah. Kenapa? Ketika permasalahan rumah tangga dibawa di hamparan sajadah, sebesar apapun itu, engkau tumpahkan di atas hamparan sajadah, permasalahan akan hilang mengecil, Allah akan menyelesaikan masalah. Daya jangan mahal masing nyeri genggerong. Eueuh nu ingeteun. Eueuh. Entah Pak Kuwu teh bager henteu teh? Bager. Bager henteu? Bager. Atuh nyaho aing mah lain urang dieu mata nanya ge. Lamun Pak Kuwu nyawet berarti bager. Mun Pak Kuwu teu nyawer berarti teu boga dedengean sok. Aneh aing ieu Kuwu nepi ka 2 eueuh nu hijieun. 11 12 ieu mah Kuwu teh upin ipin. Bo. Bo. Dangukeun lirikna kade ulah fokus kana musikna. Pan ayeuna mah netizen teh Pak Kuwu. Masya Allah. Ngaji nyanyi cenah gitu. Itu sekilas memang bener ongkoh ngaji tapi nyanyi. Mending aing atuh. Ngaji aya nyanyian daripada batur nyanyi ngajian. Bo. Salat masing dawam. Kade lali jaga. Bener? Sebab salat teh kewajiban orang 5 waktu. Walaupun pada kenyataanana orang kabehan sering mengalami subuh kaberangan, zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh
Duhur, asar, maghrib, isya. Iya masalah ki datang berora yang mukakeun panto disampat keur molor we ngajongkeng. Nye, hei hudang ya aing datang ya hudang. Kumaha cek kumaha kan nyam sabaraha ya. Aya nu kitu Pak pamajikan aya. Bedil. Kade mega ulah sok. Salat masing dawam kade lali jaga asam wal mahi keur ngahontal surga. Andai kata salat urang ditarima ku Allah ditukerkeun pakuwu jeung nikmat panon we heula hiji nikmat tiasa nempo tiasa ningali moal mahi. Andai kata salat urang ieu ditarima ku Allah ditukerkeun jeung nikmat kasehatan moal mahi moal mahi. Dai keur gering mah awak boraah diajak ngaji. Ngadahar sukro oge. Tuluikeun paku ulah eureun. Kot dilepehkeun sukro eueuh. Ceuk eueuh haram jadah aing salah posisi ieu diuk. Nya kitu mah aing di jero diuk teh cenah meureun. Hampura pakunya. Ieu mah karena dasar kedekatan we abdi teh. Tos ngaraos caket ka pangaresa gitu. Jadi pangaresa tos dianggap sepuh ku abdi. Mentak aya anak mentak ka kolot mah kudu dibere. Gitu. Pokoknya mah paku masing panjang umur. Sting samaot-maotna bae. Bo. Jadi bantuannya cenah. Nanti ada ceng. Sok mana Dana? Kade lali jaga sakitu. Salat masing dawam kade lali jaga asam wal mahi keur ngahontal surga. Tong hari-hari kade sing mawas diri. Bantuan. La. Arek moal. Sok. Aja dog heula sok meheulaan. Tong hare-hare kade sing mawas diri. Nuhun pangarsa pakuwu. Kakarak hiji kuwu nu nyawer. Heuh pan dua kuwu teh. Nuhun pangarsa sing panjang umurnya. Pokokna mah anu nyawer sing panjang umur. Anu henteu teh tanggung jawab. Pangarsa ikhlasnya. Alhamdulillah. Atuh ari ikhlas mah tambahan deui. Tong hare-hare kade sing mawas diri. Eta suara meni badag gitu. Pas paraden la. Loba dalil sok kantun daek ngaji. Teu kudu nyanyahoanan ih aing. Ai daek-daek teuing. Loba dalil geus diamparkeun ku Allah melalui para ulama. Warisan para nabi. Matak urang kudu syukuran masyarakat. Ya, kudu syukuran lamun di lembur urang aya lembaga pendidikan Islam, aya pasantren, aya madrasah. Kudu syukuran. Ciri Allah teh ngeresakeun kasayan ka lembur ieu. Lamun di lembur geus eueuh ulama, ajengan keong. Betul. Atuh pan euceuk ka mari ge pan boga tetangga gering. Ka mana cenah eta Eni? Ibu gering cenah gitu. Paling cenah ngaji. Geura bejakeun atuh geura meta cai cenah kada tuh ka saha? Ka Ustaz Sobirin.
Non we syaratna, wah cukup bae mawa cai aqua mah mawa bae cenah saya eta mah kena botol. Kamari kami cenah kami nganter ceipat cenah kitu. Da eta cenah mitohana sarua gering eta geus saminggu cenah di rumah sakit koma. Maju eta lah menta cai kenapa Ustaz Sobirin. Alhamdulillah cager paeh. Loba dalil kantun urang daek ngaji na keur naon keur aya rasa jeung rumasa mawas diri. Nah ari apal mapan urang purah ngajinya apal paragi jeung parantina ketika aya permasalahan moal silih tuding ka pamajikan moal nyalahkeun ka salaki sebab kelemahan salaki kewajiban pamajikan nutupan. Kelemahan pamajikan kewajiban salaki melengkapi. Tidak mungkin Allah jodohkan kalian berdua. Itu karena Allah tahu kalian berdua bisa saling melengkapi. Bukan malah justru saling membolekerkan. Nah, bahasa Indonesia membolekerkan. Iya. Bukan saling membuka aib. Atau serina ulah beri puas atuh. Ih, aib. Ieu mah cek pamajikanana kieu cek salakina kitu. Hati-hati. Nya, kartos teh? Kartos henteu ya. Ketika orang boga masalah di rumah tangga, tong diumbar, tong diaur, tapi bawa kaluhureun sajadah, insyaallah sebesar apapun masalah rumah tangga kita, di mata Allah tidak ada yang besar. Di mata Allah tidak ada yang besar, maka semua itu kehendak Allah. Allah bakal meresan, menyelesaikan masalah orang. Nan sebabna, sebab orang di jalan, di jalur anu geus di kudukeun. Gitu. Maka hanya berharap kepada Allah, kita roja kepada Allah, berharap pertolongannya. Coba lamun diumbar-umbar kabatur diomongkeun. Wirang nu aya, betul? Leres? Beres henteu masalah rumah tangga isin we nu aya naudzubillah nu aya aurat rumah tangga urang kabeber beaskeun tina bibir hiji ka bibir sa RT jadi sa RW apal kabehan naudzubillahi min dzalik. Cukup Allah yang tahu masalah kita, biarkan Allah yang tahu gitu. Anu kasabaraha salajengna nu kadua meureun nya Kang Dede panu tadi dekati al nu kadua saling menyempurnakan. Sejauh ini mungkin Dede terlihat sempurna di mata Mega, dan sejauh ini tidak ada wanita yang paling sempurna kecuali Mega. Nah sebabna belum nampak sifat kekurangan masing-masing. Tapi nanti saya bukan menakut-nakuti. Kang Dede, saya tidak mengsiun-siuni. Naon atuh? Oh jangan menyaho-nyahoni kamu. Aduh segitu juga udah uyuhan ini. Kamu mah diomongin kalah nonton bae. Jadi nu kadua saling menyempur. Kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wallahu a'lam bimuradih. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka tentang sifat-sifat mereka atau kekurangan-kekurangan mereka, karena mungkin kamu tidak tahu, tidak menyukai sesuatu yang ada pada mereka, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Maksudnya, di balik kekurangan pamajikan, di balik kekurangan salaki,
aya ganjaran keur jalma-jalma nu sabar, aya ganjaran keur jalma-jalma anu berfikir. Bo, erek ti mana atuh ece menang pahala, ai lempeng wae mah. Kunaon rumah tangga berat karasana. Capek karasana, itu karena Allah sediakan hadiah surga yang tidak berujung nikmatna. Dalam rumah tangga gampang mah atuh beureun kipas angin hadiahna ge. Betul? Maka ketika muncul kekurangan pasangan masing-masing, jangan engkau mewariskan sifat-sifat tercela terhadap istrimu. Jangan engkau wariskan sifat-sifat tercela terhadap suamimu. Kenapa? Tapi saling melengkapi lah. Ketika melihat kekurangan istri, pahami dia, kemudian sempurnakan kekurangannya. Ketika melihat kekurangan suami, pahami dia, maka kewajibanmu melengkapi dia. Tidak ada manusia sempurna dan tidak ada pasangan sempurna. Sempurna itu hanya jika Mega dan Dede saling memahami dan saling melengkapi. Baru dikata sempurna. Laki-laki bisa sempurna hanya jika dia menerima istrinya dengan segala kekurangan. Dan istri yang sempurna dia bisa terwujud hanya jika dia memahami suaminya walaupun dengan penuh kekurangan. Awewe nu sampurna. Sok sagelis-gelis na awewe kekeh lebah hitut manajis aing ngadengen ge. Betul teh, Cok? Laras Pakowo. Gelis ku gelisna awewe teh tapi berat we hareupeun. Pan jadi geuleuh urang teh kapan? Laras teh. Nya. Sok gerasa gelis-gelisna awewe. Bayangkeun ku bapa keur ngaheujeun. Tuh. Walaupun memang dalam hubungan rumah tangga hitut itu terbagi kepada klasifikasi. Iya. Lamun awewe geus wani hitut hareupeun salaki. Ciri berarti salaki geus narima pamajikan apa adanya. Lamun eta salaki jeung awewe geus patembal-tembal. Cek pamajikanna cek salakinana ciri hubungan keduanya sudah sampai kepada harmonis. Sudah tidak melirik kekurangan masing-masing. Terus dah. Nyapan kamari menuju bobogohan can kawin hayang hit puntennya bade kapangker heula sakedap. Di pojok kumaha cek Mega. Naon sebabna embung kadeuleu kekurangan, tapi nanti setelah perjalanan katempo kekurangan masing-masing. Ketika Neng Dede, ketika Kang Dedenya katempo kekurangan ku Mega, kahade cek Mega, aing mah budak rudet boga salaki molor. Pelebah be disamper ku baturana nguseup, cingkat. Dititah masang LPG mu hararese. Ari nitah nyieun kopi kudu rikat. Kadar titah masakeun LPG hararese. Teu popolotot pamajikan, teu cengkat salaki. Kumacek Mega, indung-indung kepala lindung iung, aki-aki ngalah belut, kaduhung aing kaduhung, gableg salaki kanu burut. Sabalikna, boga pamajikan teh, teu kawa boga duit, paket. COD. Giliran rek indi disamper ku baturana nganterkeun budak ka mana? Ka mana Cek Eti? Ieu ngajajabkeun si Puad ka Paud. Geura kalakuan awewe sagala dipake. Pira kadar rek nganterkeun budak sakola, sagala ditapal-tapalkeun. Mimiti pelembab lightning. Nu kadua pelembab whitening. Biar putih merona. Tuh tinggal di kos Neng Mega. Ayo pengantin begitu. Koneng ngalempereng. Masya Allah parat kau huntu-huntu.
Beres pelembab whitening make foundation. Kudu nyaho sound system haram jadah. Ih, cungar cengir. Bedil ku aing raya. Ya, sound system dengein. Keun wae da ieu mah dulur kula ieu apa ku? Sound system. Kalau istrimu ingin cantik, modalin dong gitu. Ya aing pan keur ngabela bikang ieu teh. Ai bikana ngajedig wae. Kalau istrimu ingin cantik, modalin. Eta nusura korban eta. Kalau istrimu ingin baik, nah ngacedog heula miheulaan bae ih aing. Eta kamu balik miheulaan komo ka salaki nanya. Kalau ya dengein heula jadi poho deui pan. Sing ngaraculah ngarabecok ih aing. Kalau istrimu ingin cantik, modalin. Kalau istrimu ingin baik, ajarin. Kalau istrimu ingin soleh, contohin. Kalau suamimu tidak usaha, baledog. Ya kali bapak pengen punya istri cantik, tapi nggak modal embung. Masa iya istri bapak harus pakai tepung sajiku? Cantik kagak, kriuk iya. Oh, engke banget salaki bapak. Oh, salaki bapak. Banget pemajikan bapak juga goreng hayam nu aya di rumah makan Kayung yun di ditu tuh. Oh. Oh. Modalin dong. Jadi naon cenah, Cek? Aing nggak bisa ditanya ku salaki. Di mana maneh bieu ngaji dong. Naon cenah, Cek, kajengan dong. Bo. Dong cenah adalah. Oh, eta pira kadar awewe sabalikna gitu. Pemajikan minta tulung ka salaki, hara rese. Pemajikan kitu teu boga duit balanja, giliran boga make up, mainna boga make up paragi ngagelis, ngan ukur pake eta wungkul. Hadapun salaki mah biasa we dong marmot curumut. So, pernah teu cerek sare jeung salaki dangdan heula. Sugan make parfum heula. Boro-boro unggal di deketan ku salaki, di deketan leungeunna di ambean bau laja. Nu ieu bau moncang. Cinggirna bau jahe. Kumaha teh salakina alhamdulillah ya Allah awi peuting imah sare jeung rendang. Ya atuh mega rek sare teh atuh. Mang ngagelis heula atuh nya. Pelembab nu tadi pan baheula mah ini urang ye tah inu urang tah ceedah ge meureun ngalamannya. Erek ini teh baheula make Kelly wungkul. Heeh inu buat ibu-ibu ondangan beungeut harinya jiga orai sanca. Da Kelly mah kitu herang. Beda jeung Wardah. Eta pakuwu kudu apal pakuwu. Eta Wardah pelembab wadah walai teuning nu leutik, eta nu leutik 45.000. Lamun nu gede nu sakieu 75.000. Balikeun. Pasti lamun pakuwu malikeun kitu hawarat hayang sun. Insya Allah dicium teh pamajikan moal bau laja moal. Ibarat dicium teh laja. Bo, silakan engkau berdandan, bersolek, bercantik-cantik ria. Tapi itu persembahkan untuk agar suami merasa tentram dan bahagia berada di rumah. Bukan malah sebaliknya. Rek indit sagolan tapal-tapalkeun. Awewe pakuwu lama rek indit. Eta make sifat kot bari calangap. Ngaku Eni, Iroh, Titin. Yuyun, Yuli, mana si Yuli? Ois, tasi ois kadinya tah. Bo, awas itu. Makana lalaki, Kang Dede. Soakeun Kang Dede deuleu. Jadi ketika kita melihat kekurangan pada pasangan kita,
baik itu sifat kekurangan anu tercela, sifat kikir kanu jadi dicalaki, bahkan lamun pamajikan boga salaki koret itu bencana ke pamajikan. Lamun pamajikan boga salaki koret bencana eta ke pamajikan. Istrimu berani meninggalkan orang tuanya yang segenap pengorbanan diberikan oleh orang tuanya. Tiba masanya dia berbakti kepada orang tua, engkau jemput melalui akad pernikahan. Dan hebatnya Mega, dia mempertaruhkan segalanya. Masa depannya, dunianya, akhiratnya dia pertaruhkan hanya untuk mengikutimu. Padahal kebahagiaan belum tentu. Selamat belum tentu. Hanya jika engkau berpasrah kepada Allah, beriman, bertakwa kepada Allah, baru Mega akan bahagia. Dan pengorbanan Mega meninggalkan orang tuanya terbayar lunas menjadi pahala yang berlimpah untuk ayah ibunya. Maka tugas suami adalah pimpin istrimu menuju jalan keriduan Allah sampai selamat dunia akhirat. Kenapa? Dulu dia dibesarkan oleh ayahnya dengan segala keluh kesah jerih payah. Dulu apa yang diinginkan oleh Mega dituruti oleh orang tuanya. Hingga datang takdir Allah, dia harus berpisah dengan orang tuanya dan hidup bersamamu. Lebih memilih bersamamu daripada dengan orang tua dan saudaranya. Itu kenapa? Kehendak Allah, Mega Allah titipkan kepadamu. Jangan sampai engkau tidak amanah menjaga Mega. Ketika engkau tidak amanah, membawa Mega ke dalam sebuah kecelakaan, sebuah ketidaktaatan kepada Allah, bapaknya akan mendakwamu di akhirat nanti. Jadi keur kabeh lalaki nu wajib ngaji mah lalaki lain awewe. Nu wajib ngaji mah lalaki lain awewe. Sebab lalaki teh ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lalaki mah qawam, Pak. Pamimpin keur awewe. Rek bisa mimpin eucereug kumaha urang lamun bodoh. Terus gitu. Nu matak isukan datang ka paajengan Sabirin, ajengan ciduhan aing. Meh cager gitu maksudnya. Gitu tah. Bu. Hoyong gaduh caroge bager. Aslina. Lamun hoyong gaduh caroge bager. Perlakukan suamimu seperti raja. Ngaja. Lain laja dusun. Perlakukan suamimu seperti seorang raja. Kenapa? Why? Di mana ada why, di situ ada becus. Ayo atuh sih meni morongos. Ih. Eta aki-aki morongos ka aing becus cenah. Hebat ya. Nah kudu apal Bapak Ibu karena bahasa Inggris zaman ayeuna. Atuh apal-apal dog zaman kiwari pakunya. Cek pakowo anjing dog. Anjing lelempangan lala dog. Anjing diuk nagog. Anjing cicing ngajed. Pakowo teu nyawer baled. Bo. Jadi tadi teh? Ih, saya molor tuh dah. Ih, aing kalah molor. Bawa istrimu sampai selamat dunia akhirat. Itu kenapa seorang lelaki harus lebih soleh daripada istri karena dia seorang qawwam, pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu bukan sanjungan, Pak. Lain sanjungan, lain pujian. Tapi itu adalah penugasan. Pahami betul-betul. Lumawi, berusahalah keduanya. Ketika awewekna soleh, pamajikanana soleh, awewekna takwa, salakina takwa, ringan setiap langkah menuju ridho
Allah. Tapi lamun pamajikanana takwa salakinah henteu capek Pak. Kang Dede pernah neuleuh manuk hiber? Osok? Mega? Ibu osok ningali manuk hiber? Eta manuk hiber dua nana atau ngeteplek sabelah? Pernah eueuh manuk hiber kitu anan? Henteu atawa kiki anan? Pasti dua nana kepak. Jadi salaki jeung pamajikanana kudu seiring, seia, sekata, seirama, naon saigel? Sareundeuh, saigel. Sabobot, sapanon cenah deula. Sapihanean iis. Sabobot sapanon cenah kitu. Maka harus seirama. Artinya keduanya harus dalam keadaan takwa kepada insya Allah rumah tangga karasa samara. Matak lamun pamajikan takwa, salaki takwa, insya Allah bakal karasa tentrem rumah tangga. Lain ai panganten bukan ceulih teh sih? Ih masalah kapok sanes tenang. Aduh hajakal aing ngondang nu ieu cenah meureunnya. Nuhun Neng. Sing loba anak incuna nya Neng. Pokona mah bikang mah kudu kos meong. Teu kacolok laju keureuneuh bae. Nu kitu ngaranna eta wadudal walud. Alhamdulillah. Wios atuh mending ngeresakeun. Tabarakallah. Nuhun. Hayang lagu naon? Sok nyarios. Tilangkung. Hei Ibu Edah Jubaedah anu geus anu salehah. Geus tetulus. Nya. Atos Bu Haji di tohonannya ngan si itu tuh. Nya. Jadi kulantaran loba nu kasurupan. Gitu. Cicios. Nuhun panganten Mudah-mudahan malam ini tidak ada gempa ya. Pak Kuwu, ieu teh cek prediksi BMKG mah ieu Pak Kuwu. La ilaha illallah saya teh WA tadi la ilaha illallah. Ieu teh cek BMKG mah Pak Kuwu. Di Cinyasag teh di desa di Kampung Cirikip ieu. Rek aya gempa lokal. Berpusat di bumi Ceedah. Titik gempa na di kamar panganten. Pusat gempa kedalaman 17 cm. Matak besi Ceedah ninga ngupingkeun rukat raket di kamar panganten tong ibur. Mending ngungsi ka imah Kuwu. Atuh rek nurutan jeung saha? Mending keneh. Tos. Bo, dangukeun lirikna geura. Dangukeun lirikna. Tujuanna kabeh hayang senang sok. Nu usaha ti hot-hat beurang peuting nu deukeut nu jauh nya. Poe keneh geus indit. Betul? Neangan naon? Neangan kesenangan dunia. Padahal ad-dunya mata'ul gurur. Dunia teh hakikat nama dunia teh dohir nama tipuan. Dunia teh dohir nama tipuan. Tapi hakikat nama adalah ibroh. Tipuan keur jalma-jalma anu hanyut, anu terbuai dengan kesenangan dunia. Tuh, nu loba duit tingali, rumah tangga duit nyekel, tapi anggar tetang teram tetenang. Naon sababna? Eueuh lillah dina hatena. Eueuh kataatan, eueuh katakwaan. Mungkin boga duit bagja hate, tapi sampai pada fase ketenangan moal nepi. Sebab ketenangan hanya akan sampai jika dia bertakwa kepada Allah.
Mungkin orang yang kurang harta, dia penuh liku-liku, penuh naon ngarana. Penuh rintangan, aral, rintangan. Tapi ketika dia bertakwa kepada Allah, kesabarannya akan menjadi pahala dalam rumah tangganya. Mungkin nuloba duit, nuloba harta bendana, bahagia. Tapi ingat, kebahagiaan di dunia telana, tidak ada yang abadi. Sebab loba jalma ayeuna bagja isuk cerik, ayeuna seuri isuk leweh. Betul? Numawi dunia mah tipuan. Tapi hakikatna adalah ibroh, aya pelajaran. Keur jalma-jalma anu berpikir nu hayang mendakan hikmah di jerokna, maka pikirkan dengan matang, pikirkan dengan penuh kesadaran bahwasana urang moal kieu lamun eueuh kersaning Allah. Lain duit nu mere bagja, tapi Allah nu ngadatangkeun kabagjaan. Kahartos Kang Dede. Numawi hayang bagja, hayang tenang, hayang tentrem, bawa takwa ke Allah. Sebab lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Bantuan. La 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 la. Arek. Arek juga. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban, ketentraman akan dirasakan. Salaki geus nyumponan kewajiban ka pamajikan, pamajikan nyumponan kewajiban ka salaki, tentrem hirup. Moal aya unek-unek, moal aya nu ngaganjal, sebab tidak ada rahasia di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Bagja urang ngajalan ke rumah tangga sebab kewajiban geus kacumponan. Ketika suami istri menjalankan kewajiban masing-masing, maka secara tidak langsung hak masing-masing terpenuhi. Dan tidak ada yang didolimi dan tidak ada yang dirugikan. Sebab semuanya menjalankan kewajiban masing-masing. Dua. Nukatilu terakhir adalah jangan lupa hadirmu, adamu. Tentu kita tidak meragukan adalah kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wasilahnya adalah kasih sayang orang tua. Maka Allah berpesan, berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kang Dede, Neng Mega, moal aya anjeun lamun eueuh orang tua. Cek Allah, kami telah memutuskan, kami telah berwasiat bahwasannya tidak ada yang patut disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah engkau menyekutukan Allah. Buktikan keberhambaanmu itu, buktikan kehambaanmu itu, sempurnakan dengan cara berbakti kepada orang tua. Anjeun taat ibadah mahdohna, tapi dina goer mahdohna anjeun cemplang atanapi teu saimbang. Ai salat mah osok ngan kakolot suul adab, ngan kakolot anjeun eueuh kanyaah, eueuh dasar kanyaahna, eueuh rasa rumasa kahutangan ku kolot, camplang hirup anjeun moal mendak kabagjaan. Moal kaluhur, moal sirungan, kehandap, moal. Itu. Di beber-beber oge kalah ka. Nu mantak cirikeun rumah tangga anu ngaleungitkeun tapak gawe kolot nama. Cirikeun rumah tangga nu ngaleungitkeun kanyaah kolot nama.
rumah tangga jeung manehna ngajedog sosinsem la ilaha illallah. Lamun rumah tangga urang ngaleungitkeun ka Nyaah Kolot Kang Dede rupa-rupa. Awas, coba-coba tingali. Rumah tangga lamun nepi ka urang ngalewatan batas teu make adab, teu make akhlak kalau jadi kolot. Kolot teh aya 3, aya cek bikang mah 3, lamun cek lalaki mah 3. Lain si bapak kot kabuhulan ngadahar sem ieu. Ngadahar luput. Teruskeun Pak, teleglah Pak. Jadi kalau teh aya 3. Aya? Heeh 3 teh cek ibu. Cek bapak mah ana 3. Hiji kolot anu jadi wasilah ngalahirkeun urang ka alam dunia indung. 2 kolot urang anu ngawinkeun anakna ka urang. Mito? Ih cek hetikus endang ge geuning. Mitoha mitoha. Anceng? Kusabab poho? Geus. Mitoha anu mere karidoan mitoha mitoha nu ngijinan urang kawin atuh teu diijinan urang moal bisa jadi betul atuhnya nu mantak 2 kolote adalah mitoha anu ngawinkeun anakna ka urang. 3 kolote adalah guru urang anu mere ilmu nu ngalahirkeun tina alam kabodohan kana alam kanyaho. Jadi kolote sabaraha? Hiji 2 mitoha 3 ta eta jaga kok Kang Dede lamun hayang bagja rumah tangga bagja teh pinuh katengtreman pinuh di jerona rasa cinta anu ngadeukeutkeun kana Allah pinuh ka Nyaah ka Dedeh geus teu neuleuh kakurangan teu neuleuh hapur dan segala rupa atuhan da geus kagok dobol Bo maka di dinya urang kudu ngalibatkeun doa kolot kade sanajan geus rumah tangga ge doa kolot mah kudu diteang moal aya anak bagja sukses tanpa melibatkan doa orang tua matak cek Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana setengahing kewajiban ka Allah disandingkan orang bawa kewajiban nyembah ke Allah cek Allah ulah poho maneh kana Nyaah kolot beres rewes urang ka kolot jeung dulur dah hidup teh boga dulur ulah ari ka mega Nyaah ai ka dulur mega geuleuh aya Pak pamajikan teh ai ka salaki mah aya embab ai ka dulur salaki hewa wae aya. Tuh dulur manehna geus datang deui tuh. Aya naon cenah lah paling ge moal salah nginjem duit. Bejakeun geraka sok wae gampangkeun gitu. Kamari ge can dibayar. Lamun ibu kawas kitu akhlakna berarti ibu ngajauhkeun salaki jeung dulurna. Lamun ibu kalakuan kawas kitu berarti ibu ngajauhkeun salaki jeung kolotna. Lamun salaki cilaka alamat ibu ge milu. Balik tak ku ibu dorong neng mega supaya dedek teh bakti ka kolotna sebab ketika subur. Naon subur? Ketika subur mahmur ekonomina, darajat hirupna mulia. Siapa yang diuntungkan? Siapa nu pangheulana nyengcelek? Namanya betul. Tapi lamun Kang Dede cilaka, saha nu pangheulana wirang? Pamajikan sarua. Kartos henteu?
Amega, sebagai istri yang solehah, dorong suamimu untuk berbakti kepada orang tua. Kang Dede ulah egois, ai kakolot sorangan, bro-broan, ai kametoha, koret hitung-hitungan, salah, sing adil bijaksana. Kenapa? Karena engkau hidup bersama istrimu. Dengan engkau menyenangkan mertuamu, istrimu 10 kali lipat akan merasa bahagia ketika melihatmu memberi sesuatu kepada mertuamu. Merek nama kami toha nu bagja saha istri pun gitu mega teh kasaha kaceedah teh ngumpama kaceedah teh eueuh batas eueuh perbedaan lir ibarat ka indung sorangan hade bahasa hade gogog hade tagog ceuk paribasana ngabungahkeun ceedah nu leuwih bunga saha suamimu akan bangga memiliki engkau sebagai istrinya. Dialah ketika dia melihatmu alus basa, alus akhlak kano jadi mitoha, kano jadi ceedah, maka Kang Dede akan melihat sosok bidadari di rumahnya. Walaupun sakapeung sok hitut. Gitu. Inilah bidadari yang Allah kirimkan kepadaku. Kenapa? Karena dia begitu menghormati mertuanya. Doraka kami tohage sarua kos kakolot gitu pak. Naudzubillah himin dalik numawi komo lamun awewe anu solehah mah kang neng mega idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ketika seorang istri solehah, dia sholat 5 waktu tanpa sholat sunnah. Ngan ukur kewajiban na wungkul, dicokot pardu na wungkul, teu pernah sunah-sunah acan. Dia puasa di bulan Ramadan saja, teu pernah Senin Kemis komo puasa Nabi Daud. Ada tukang nyeblak. Kemudian dia menjaga kehormatan rumah tangganya dan kemudian dia taat kepada suaminya. Cukup amalan eta keur nganterkeun neng mega cek Allah engke dina poe kiamah. Mega pek asup ka surga rek lewat panto mana wae. Keur para istri ya, keur para istri asalkan salat 5 waktu jaga. Andai kata ibu henteu milampah kana salat tahajud, teu milampah salat duha kana pasunat anu sajen, dijaga salat farduna ku ibu. Kemudian ibu salat puasa dina bulan Ramadan wungkul nu wajibna, teu pernah euceung ngalakonan puasa sunnah. Gitu. Kemudian ngajaga karena kehormatan rumah tangga, ngajaga karena auratna, dan kemudian taat kepada kebaikan suami dan mengikuti kebaikan suami. Kata Allah, silakan kalian masuk lewat pintu mana saja untuk masuk ke surga. Masya Allah. Bo, ibu, hoyong. Nah, sebagai wanita solehah, Neng Mega, Amang yuk. Sebagai leungit gini kemana? Aya lirik lagi Kela. Kemana tuh ubah gini? Wanita solehah mah tidak akan mengabaikan hal-hal kecil. Balikta dia selalu memperhatikan mana hakna, mana nu lain hakna. Matak pamajikan anu solehah mah ya, pamajikan anu solehah mah moal sagawayah, moal naon cek urang di mah Pak? Caliweura, moal naon cenah? Moal caliweura bisi aya lain hakna, bikeun kanu hakna. Tingali cek di imah urang bisi aya wadah batur. Heuy. Bisi di imah urang aya wadah batur 3 poe can dibalikeun padahal nu mikeun mah eta geus areup-areupeun eta. Geus liuk-liuk deui. Ya Allah. Eta mah poe kahiji geura mimitina ceedah teh nganturan ieu nganturan naon? Nganturan kentang. Sambal kentang. Kabeneran wadahna teh Tupperware. Poe kahiji ceedah teh teu ngeunah nginum. Poe kadua ceedah teu ngeunah dahar.
Poe katilu ceedah geus teu ngeunah sare. Kumaha ceuk ceedah? Kumaha ceng? Dagoan nepi ka saminggu eta wae tetangga nganterkeun wadah padahal wadah teh Tupperware. Kumaha ceuk ceedah? Tiada berita wadah yang kemarin dan tiada kabar tentang Tupperware. Tetapi kecewa yang aku terima sungguh derita di atas Tupperware. Niat hati ikhlas tapi belum lunas. Ku coba bertanya, tanya lewat WA, tetapi kecewa. Baca dari WA, Tupperware-nya hilang entah kemana. Kumaha tah nasib ceedah? Ngiridit deui kapan? Ya ce, bisi di mah urang aya wadah, aya hak batur, komo hak dulur bikeun. Neng Mega? Bisi dina imah urang aya hak dulur nanya, aya hak bata, aya hak kolot, aya hak dulur, gitu. Da salaki mereka dulur teh da hakna ieu. Naon cenah? Hakna ieu. Justru Mega boga salaki bakti ka kolot kudu bangga. Naon sebabna? Engke anak Mega jeung anak Dede pasti bakal bakti ka kolot. Ulah ngarepkeun engke anak urang bakti ka urang, lamun urangna teu bakti ka kolot. Nu mawi Bu Pa Hampura sanes mamatahan ngojay kamari da abdi ge panginten rumah tangga menembean. Ieu mah urang ngobrol beurang-beurangnya tambah sare beurang-beurang gitu. Mudah-mudahan aya sasieur sabeunyeureun. Nyibunya sasieur sabeunyeureun da urang ciri kieu beuki sieur jeung beunyeur. Mudah-mudahan aya manfaatna nya. Gitu. Terakhir Kang Dede omat. Bagja teh kadang-kadang datang ti arah anu teu disangka sangka. Termasuk boga tatangga soleh dalam konteks anu dibacakeun hadisna ti payun wa khulatauhu solihina. Cacampuranana jeung jalma-jalma anu soleh. Insyaallah bakal mawa spiritnya, bakal mawa suprot eta teh. Mere support. Bakal mere suprot eta teh ka urang hayang midamel amal soleh. Boga tatangga tukang sholat, tukang berjamaah, insyaallah kabawa berjamaah. Boga tatangga ieu mah tukang nginjem, kabawakeun pasti. Yeuh ceneni euy urang hiji yeuh naon kitu, kami berjanji akan melunasi. Tuh boga tatangga tukang sodakoh kabawakeun sodakoh. Boga tatangga tukang barang bere insyaallah kabawakeun berehan. Boga tatangga tukang ngaji insyaallah kabawakeun ngaji. Mantak teangan tatangga anu soleh supaya urang ikut terwarnai, terintervensi dengan positif. Betul? Mantak jeung tatangga mah urang sautak saeutik mah kudu silih hampura. Tuh. Da anggar aya naon butuh ka saha? Butuh ka tatangga. Leres teu? Nya. Anggar aya naon mah ulah komo papait, mamanis ge urang hajat butuh ka saha? Ka tatangga. Naon eta ieu ngalaca naon? Ngala daun cau, nyiksikan kentang, nyiksikan bawang beureum, bawang bodas, ngulek jahe, ngulek laja, ngulek marica, ngulek ujung segala pala-pala na eta. Naon kucil edah kesorangan. Atuh henteu tatangga mantuan pisa minggu nih geus bau di dieu. Betul?
Matak lamun rumah butuh kata tangga, berakhlak baiklah dengan tetangga. Gitu Kang Dede, hayang bagja. Sing gede hampura jeung tetangga. Boga milik, inget kata tangga. Cenah gentreng salah paham jeung tetangga, ulah lila teuing pas ya. Nah, sempit alam dunia, betul? Matak harus belajar kepada Haji Rhoma Irama. Kenapa? Karena lagu ini diciptakan ketika Bang Haji melihat orang yang pasea. Ketika ayah jalma pasea, kumaha ceuk Pak Haji Rhoma Irama? Kama kola Rhoma Irama. Dadang padadang 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 padadang. Ayah Mang Dadang. Dadang padadang 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 padadang. Bantuan Pak. Stop pertengkaran, stop perbincangan. Bantuan moal. Bantuan moal. Siap, hiji dua tilu. Pertengkaran, permusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.